Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun wasta di Abdul Aziz di 11.7. Nomor absenna 5 dina kasempatan ieu. Abi bade nyangkin warta pemilu 2025. Rakyat milu dina pemilihan umum 2025. Purwakarta 22 Januari 2025. Rakyat di sakuliah Indonesia geus milu dina kegiatan demokrasi 5 tahunan nyaeta pemilihan umum 2025. Kegiatan ieu dilakukan pikeun milih presiden jeung wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi jeung DPRD kabupaten kota di sababaraha TPS di wewengkon Jawa Barat. Masyarakat kacida antusiasna pikeun ngagunakeun hak pilihna. Maranehna geus datang ti isuk-isuk pikeun milih calon pemimpin anu dipercaya bisa ngawakilan aspirasi rakyat. Panitia pemilu oge geus nyayogikeun sarana jeung prasarana pikeun ngajamin keselamatan jeung ketertiban dina proses pemilihan, kaasup alat pelindung diri jeung protokol kesehatan pikeun nyegah penyebaran penyakit. Komisi Pemilihan Umum ngadesak ka sakumna masyarakat sangkan tetap ngajaga keamanan, teu kabawa hoaks jeung kahormatan hasil pemilihan nu geus ditetepkeun. Pemilu ieu dihareup bisa ngahasilkeun pemimpin nu amanah, ngabogaan visi jelas pikeun kamajuan negara, serta bisa nyimponan kahayang rakyat. Sakian ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.